Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes ya. Rampes ya ka dieu anak king. Heubeul mate teh papanih ka dieu. Ka mana wae ari maneh. Maka pihatur Bapak. Tong ceurik jak. Heuh ditarima. Maka pihatur abdi. Aduh, tobat teuing anak king asta jingga anak majang nuhun cu cager. Kae. Di mana wae ari maneh mah teh melang lain kunanaon cepot. Perjanteng ama. Tahu saya renge kan, lainnya renge. Betul sedih, dia juga milu sedih kan. Daya mah. Besi aya kahayang. Bebeja segala rupa oge atawa ieu teh dulur dawala teh pikeun batur pakumaha itu apaan jeung kuring teh geus ngawangun loro-loro ning tunggal lir geni lan huruf B lir kembang lan sarine geni ne cepot huruf B dawala kembang ne cepot sarina dawala tuh kitu caina cepot kuring cenah capit teu nyambung karunya si dawala nepi ka kiwari cari-cari euy Sok bebeja. Mawi abdi teh Bapak. Kunaon jang sok bebeja ka maju bisi hayang naon-naon oge bebeja hayu kurang kaki maneh ka itu ka sekar mume. Isin mah. Bisi rek ngojek atuh panggulikeun motor kitu ka mah. Nya. Atawa bisi hayang ngadalang. Nya ulah nungguan hotel wae. Nya Numawi Bapak abdi teh pangadugi ka kieu teh kapangaruhan ku impian abdi teh teh abdi teh dibangbalerkeun ka itu dibangbalerkeun ka dieu teh teh kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh Bapak. Oh aya problem batin Nya naon jang ai kawit mah abdi teh ngimpi mah ngimpi naon jang ngimpi naon atuh aa teh ngimpi ngadu muncang ana nu kitu dijieun sedih Ngimpi wae menjadi pikiran naon atuh ngimpi naon jang ngimpi naon puting tadi pok bejakeun aka kanu jadi bapak boh ngalagu boh ngabodor jadi udah nyari juga atuh da menilila aing mah kesal tong maksakeun da lah wah da digeureurkeun kurang kaler si lain teh ngimpi naon abdi teh upami teh lepat madina ugi jumaah 10 dinten 100 kalangkung mungkin dia tanggugi kaki wari mah duka wage duka kliwon nya aing ngimpi teh kitu abdi teh ke di patamanan we aya taman anu matak endah kembang-kembang warna-warni ai dia taman teh kurunyung teh aya istri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu teh bandang dosana teh dosan putri raja ai ka abdi teh jono Noel gitu aya abdi teh ngalieu abdi teh kadeprak diuk da isin ningaru rupiahna aduh Bapak teu acan dikieun ge abdi teh acan menakan rupi istri anu model kitu ai pek manehna teh Pak ka abdi teh kana tak-tak kana baju abdi dibedoh kaluhur abdi teh di piwarang nangtung bari jeung abdi teh aduh disirikna ngompolan maneh di sini-sini Kang eta teh cacak teh dandos da gini kayana awewe teh di dangdosana ge kalau beuki goreng patut kemudian tadi na jeding tang bari nganggo goreng batu ratu lain soalnya ieu panjing kageun ulah tetangga aing merecet kitu oh da
jadi idola di lemur orang di Tumaritis oke merendah hayang nyawe geletuk batuna kejebur China babaturan urang teteh sambil hiji teh kitu. babaturan oge barang peta unggul bukan naon tuluy eta dina impian teh istri teh kitu kakasina teh ngenalkeun cenah papi kabeh teh nyebutna teh papi doana sakapeung papi sakapeung empeh Duduh teuing nya. Ngenalkeun ngaran abdi teh Wirginingsih. Saha? Wirginingsih. Cekeng neng teh di mana? Apa dia? Cenah negara kaula tuh itu karaton kaula ieu teh. Hilap deui negarana mah. Abdi teh hiji-hijina putri raja. Kitu kan. Tuluy kumaha? Tuluy jang. Abdi teh milarian di kapungku cenah hayang pamagat anu sapertos kieu teh tipu kieu teh kitu abdi teh. Ulah ai tipu aing tipu naon. Tipu akang mah tipu ting. Nah, saya teh heueuh. Poek. Atawa tipu reu. Nah, beli di babu ke aing dola. Terus mau boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang. Sakapung api sakapung gang teh apa? Abdi tidak dipaksa kemana ya? Abdi tidak laki dipaksa-paksa ting mendaek we hate teh. Eukeun da puguh normal atuh abdi ge. Heeh. Bener ja. Cekeng neng teh leres teh da abdi teh isina teh tetekeun abdi teh nyarangan anjeunna teh da puguh rumah si abdi mah bokelek. Ing Kang cenah meni harum kieu salira Kang teh panjangkeun teh harum. Awak aing teh da harum. Sakieu pengarna teh heuh. Tuluy. Tah kitu iraha kan pedak deui diantos pisan. Ya nya itu mau ngaranna teh kakasina teh Wirginingsih. Tah kitu jadi abdi teh kaedanan ku impian Bapak. Abdi teh sanggup hirup, abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sanggup bantun tampang rek ngagantung maneh. Tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna. Tapi dipikir deui pilaku mah kejeun kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema eureut pakeun pusat bahan yeuk rangkap aya. Tobat teuing asna singa. Seolah-olah abdi teh biit ngineuk-ngineuk pasir jog-jog neureuy buah roa ngajul bulan kuahiu. Hayang ditungtung langit ya kakak buah kahonta abdi jelema sangsara model abdi hayang ka putri raja tapi dah hate mah hate karena ge hate ngaranna ge hate teu bisa dipangpalerkeun bapa ka dieu wae dina kongkolak pandun eta istri jadi abdi teh pangna nepi ka kieu hoyong amitan kana jadi sepuh hoyong nyingkah ti lemur dek nuturkeun inung suku nah teh make jeung ngimpi abdi tidak moal pati-pati ngimpi lamun eueuh kenyataan mua balik muncan panggih abdi teh lukut naon negara wilubuk hideung jadi bodas dadaan telah kana bumi buluan belut jangan orai muncan kapanggih mawa ka wangsul aya anu jadi sedih teh lama cenah nu mangalakeun suluh jeung cai biasana mah dewek tara dek dihapikeun mah nyerinya teh nya teuing. Aduh, tobat ting anak king dawala. Jadi kaedanan ku impian, lancing ku sapeungeut. Istighfar jang. Eta oge undang sare cek teh istighfar. Agar we teh cageun. Nah, ieu teh Bapak impian, nah ka impikeun disebut ka impikeun da teu beurang teh mikir-mikir hayang kawin. Yang teu pernah panggih Cukolot lamun ngimpi ti jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi tinggal ka impikeun. Jadi abdi teh bade mios ti lembur Bapak. Anu disuhunkeun teh doana ti Bapak Santi mah abdi teh mung panuhun we abdi teh sanes teh hoyong mantosan kaprayogian mah sareng Bapak di lembur. Hayang tuturkeun inung suku si aing teh sira gugu maka aing ini. Mawi abdi dongkap teh kitu bade anu restu we nuhun.
anaknya kasih bapak abi diurus ke bapak ti kapungkur tuh gitu kayak nanti abi tiap mulang terima anggur berat nerima kinana kasambung kok kayak ama abi dugi kaki aja mak nuhun mak muga-muga bapak mak salamina ayeuna penang teugan gue sinu kagungan abi hapunten tidak sagala rupi kalapatan tidak kabedogongan anak tidak ada dola dek mi HP mak jeung bapak mi HP da geus karolo cece ayo mah gitu kumaha sih bener pikiran dewek bae dek mi HP mak bapak pergi ayo ini siap kabina-bina teuing dulu nah teteh kabina-bina teuing kakang sama cicing weh terus ngingki gitu itu Terus disiapkan gemolan ada sukan teh. gemolan oge geus disiapkeun deuleu itu Bener luasna teh ieu. kan antep deuleu tuman lain tuman naon sia teh mang menang geus ya sare mang menang keun turunan teh tepangna kitu ge turunan ti saha sia teh ti pupuyutna da lain anak kucing teh cepot teh teu nalipak maneh cing ngeunteung bapak teh atuh cing sadar nepi kapal bahdinya eta teng marut teng anak merak ku kunjungan uyah tara TS ka Singapura uyah mah tetep TS na kahanap ti saha turunanana si cepot teh turunan Semar punten ieu mah ieu daya mah nyaritakeun turunan dewek semua teh sadar bapak rupi bapak pangkat teh naon dari percaya setia na jadi kuwus saprak di kampung ieu bapak teh jami heureut pakeun punsat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha korek-korecok lurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung ceuk abi oge disebut doma teh eueuh reng-rengan bapak mah disebut tempur lain reng-rengan teu aya penciteun doma sayur ge beh ditu na leuheung kene doma sayur teu kabagian kelas bapak mah teuing lamun doma ini kencar-kencarkeun mah coba eta kakolot samohon bongana kolotna bubudakeun kumaha dewek bapak teh ngeunteung kasep henteu ari bapak rumasa dewek teh henteu ai bapak nikah ka saha ka indung si lain putri ti mana di negara Sekar Mume putri saha nya putri raja geuning eta turunan ti dinya amina teuing tuh tetangga aing ngeprokan geuning Depan uju aku. Tahu sok itu pak baheula bapak geuning basa kapelet kumaha aduh mau ditunggu di paru catang dirumpak aya kararas baru kana teu diintip ku abdi aya kararas gapruk siti ragen pan harita barareu teh pangna bareuh awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cager teh digembrong ka marang nya gitu teh harita teh jak kitu mah harita teh Hari can panggih harita panjang mah can penak jeung mah cinjang tulungan indung sia teh geus mapageun men tadi papageun dina impian tina impenan bapak ge kapungkur geuning ka anak minta tulung ayeuna anak minta tulung ka kolot kalah diusir kolot naon ngaranna cenah ka anak teh nya teh eueuh nu nyakinasihan kanu gedenya ku gedena kanu leutiknya ku leutikna kanu awewenya ku awewena kanu pinternya ku pinterna kanu bodohnya ku bodona kanu garing patutnya ku garing patutna kanu baongnya ku baongna kanu pegeknya ku pegekna bener jang bener nah keketrekan mang menangkeun ka anak nepi ka ngesek-ngesekkeun tuturkeun sia erek da kadulur balik-balik kanan kolot kitu patut mau kadengen-dengen ka anak sorangan mah punten mah abdi mah mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah dek nuturkeun pun lanceuk tuturkeun yang bisi kumaha onamkeun bae mama dek di dieu dek mani dek nitah tatangga we kala suluh mah ja sumuhun kolot kitu teuing aing mah dek dituturkeun aing mah